Mah, geus teu ngawe HP atuh cik pamencetankeun ya gawe pisan ieu pamajikan teh. Kang wae. Alhamdulillah mah mantap kieu hirup. Tenang asa eueuh beban. Nya Pak, nyantai kieu nya ciga pelayanan pasien BPJS. Mah ulah kitu ngomong teh bisa ditewak. Teu sakabeh naon pasien pelayanan BPJS nyantai, aya oge nu ganceng. Nya atuh nya hampura. Yeuh, hirup mah ulah ngeluh, kudu bersyukur. Tuh tinggal deui siga tangkal. Nah, emang kunaon kitu Pak tangkal? Nya tangkal mah ciga hirup jelema. Oh, Mamah ngarti. Tuh tinggali tangkal. Nu pangluhurna mah ngeunah we kaanginan, sepoi-sepoi, ngahep-hep. Coba nu panghandapna, pangberatna nanggung beban. Mah tong salah. Anu dihandap mah sanajan kasisa tapi pangkuatna. Coba nu di luhur sanajan kaanginan, sepoi-sepoi, tapi anger datang angin gede mah bakati beubet, modar tah kahandap. Geus, bisi disangka nyindiran. Nya tuh mah, mah hendak beli jamu, geus can. Aduh, Pak, poho, acan. Geus lah, nita si bule weh. Oh, sok atuh. Bule, borok ka dieu. Nuhun kan, nuhun kan. Asiana naonan kehead mamawa bola, loba pamola. Eta pun terlepang melikeun jamu, anu biasa teh geuningan. Sakalian urang ge hayang le euy. Oh, mohon kan. Dupi agan hayang jamu naon? Ah, bebas kumaha maneh we le. Oh, mun atuh kan. Kayak bisa belanja kan. Nya sok. Siap kan? Si anjing nanaonan cenah loba pamola teh nya boga pembantu teh. Siap kan nah. Abi berangkat heula. Mangagan. Allahu Akbar. Kablek pembantu nus tuyung sia kadunungan kitu cupat. Patut. Duh, kemana tukang jamu teh nya euy? Si goblok itu dagang gitu. Tuh, si anjing adi dia geuningan. Cek. Kalaunan atuh goblok jika nu garawahkeun wae bangsat. Naon bener ka dieu? Meuli jamu nu biasa. 2. Soalnya si agan hayangeun deui. Hah? Teu salah. Nya, sok-sok we lah panggilankeun 2 pokona mah. Benernya 2 teu salah. Nya bener atuh mah nya salah, sok anjang nara rese. Kelanya urang panggilankeun heula. Ini bawa gitu tukang jamu teh. Anjing. Menihara rese anjing nyen jamu teh. Si cia kenyan budak kan sakedeung paling ke 2 menit anjing. Aduh, anjing kang jamu teh bohai kieu euy. Aing bogol. Goblok ku kulutus ya jamuna. Jamu naon ya, Ca? Eta jamu nu biasa sia teh. Biasa naon? Eta lah mah. I love you, Ca. Sia goblok. Dasar. Wah, anjing. Juragan, ieu jamu kumakeun. Geus sok itu jeunkeun. Jeunkeun? Oh, jeunkeun. Siap, juragan. Anjing. Goblok, juragan payempuan penoleh anjing. Anak goblok lah songong pisan susu kempes. Papa nyeri Anjing susu panjikan aing keuna. Beres, oi, aduh, baki, oi, wah, iya nyiru lah, sarua. Anjing. Mangga juragan, jamu sudah siap. Tadi racun iya kumane? Tuh atuh, mahnya kadunungan sia teh. Kela dikobok teh ieu. Cesela atuh, Pak. Ragu aing mah seni kobok. Duh, bener seger jamu teh. Geus mah. Dek ibah heula nya. Sok, Pak. Si naon dek di dieu? Cuma teh geus eta dunungan. Acan nih karurusuh sia teh dikidit ka ditu ah. Siap. Rujit bako ah. Anak buah juga kitu. Aing asa-asa itu jamu benernya. Ada harga jamu
Enggeus, mandi enggeus, seger pan. Pah? Kunaon, Pah? Kunaon, Pah? Alah. Aduh, Papa. Nah, jadi kieu. Aduh, si bule ieu mah. Gusti. Iya kumaha jadi kieu? Cek lah seserian kunaon? Gara-gara jamu baru tadi salahnya. Anggo cek nunungan bebas, jadi ku abdi diseruakeun. Susu nanti urang atuh sieu teh mah nyangke bali BH2. Keun bae atuh nunungan, jang urang mah sesu ieu mah. Ya kumaha tuh botak sia teh? Enggak tahu aja nunungan. Nah, emang kunaon kitu Pak hirup tangkal? Nah hirup tangkal. Katna hirupna soalna pang lebih anjing balelol. Kan, ada angkat tanyakannya. Apaan? Allah. Meuli jamu anu duas aya. Terus. Duh, dahsyat euy. Tanya tina kitu. Anjing, jangan ngerabuakeun korong. Kumaha ngomong, bari ngomong langsung minum. And action. Juragan jamu siap. Suloba tingkah. Monggo. Urang. Menilila anjing nyen jamu teh nih sarua jeung nyen budak aing we sakedeung paling ke 2 menit. Boha tukang jamuna gogo. Aing ge bogo anjing teh. Naon kukulutus ya jamuna? Kita jamu naon, Cek? Jamu eta nu biasa sia teh. Goblok. Naon nya? Ya, Tapi Cek. anjing galah.